eta mah. Pengawet. Lain pengawet. Sugan we. Boleh teh beli karahaan gitu. Oh, nya bisa jadi. Nah, Ay, eta nu biru naon? Kering. Kuring. Tebel. ah pohon dia nyadakeun euy. Mana teh nyoda ieu teh? Tarikan, Pak. Pak, tarik Pak. Tarik anu leungit itu. Ayo jangan. Sabelah urang nyanyiina. Ah si sayang teh. Yo naon ya cuman sabelah. Pak, manjana keur takbiran mah, Pak. Angkat tuh Pak. Auk-aukna dina angkat Pak. Eta dina aukna angkat. Tanda tangan, Pak. Halus. Langsung teken. Teken kontrak, Pak. Langsung teken. Lamun tengah duit lain son. Setengah duit lain. Halo. Pak, gimana nyewa sound aja feedback? Pak, cik, ya caritakeun speakerna naon wae ti duit ti luhur teu ngahandap, Pak. Eta nu panghanapna we kanjina mah. Anu hejo eta pakapungkur mah cenah pengeras suara. Hemran bin Lawong. Anu keur tahun sabaraha? Tahun 45. Anu itu nama kanibara. Enggak bisa. Mun salon teh Lain kanibara naon kanibara kudu tegas. sekali di dahar teh. Anu anggap nama keterang. Kan pengen teu ngesate suara kuring anu kita. Peranakan naon ya, Pak? Kita peranakan ke kamar mau. Iya, iya si bapak tuh dia kan niru bosnya. Bosnya 802. Dia nelopatina loba kayaknya. Terus di tengahnya ya Pangeran 2. Tapi Pak, ya bisa relevan gitu, bisa didangkan. Jadi itu sia-sia gitu. Kasiran om. Lu torek get sagor ku ieu. Begitu rabodem. Tapi nah buat selling sound gitu. Ari sali teh pamana kok minta teh. Aku Ari namina mah ensel. Eta gampar hanap nu alus mah. Tapi
sound di Sumedang makanya nu amparana jika gitu. Kumaha me tahan gempa. Sejarahna naon sejarahna gitu. Ini dianggap pangkir. Kayak gitu aja. Iya CBS teh nu kieu teh ya. Cadangan di CBS teh. di jalan. Jadi sabna tihana atau tinaban eta di dieu. Jangan coba ngasih pandaringan. Jadi apa ya riwayat khusus teh aya faktorna. Kumaha ya caritana bisa nyian sound aya membran gitu dirinya tah kumaha caritana idena di mana? Mohon ngabetanna saat acara aya salon teh aya pengeras suara. Pangemut-ngemut beneran. Oh, itu lawo. Juga bisa aja suka kene nya. Ah, eta teh zaman kuring kan masih kena galak Paul gitu. Suka kene. Zaman kenil. Ah, gitu. Zaman kenil. Mantap betul, robodem. Ada ngomong mah, bukan mereka boceng. Oke. Secara keseluruhan Bapak biasa memanfaatkan alat buaya. Saya biasa didangukeun nu sanes kan sekali dia omat anu nyewa mah teu jeung feedbackna gitu Pak. Mun tengah duit sence. Laporan ke sadayana, paminu tengah duit mah sanes sunce. Jadi mana sadayana? Terus. Saya mah terakhir. Pade di paruman. Assalamualaikum. Ya tetep wae aku mobil air berarti yang nyiap minum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acan di dia di tukang SW. Mau bener. Mau tanya teh. Apa di kamar barang hadiah, Lin? Yang di Sumang ku Pak Haji. Kalau harus bercerai mulang menang jadi nyaman. Semangat lah, semangat 45. 2020. Ampun. Ada tengah duit mah lain mesti.